Naon babaturan urang di alam kubur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafanna bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jidni ilman, Allahumma jidni ilman, Allahumma jidni ilman. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat ageng sareng nikmat alit di dunia, Ar-Rahimi tur anu maparinan nikmat alit di akhirat hungkul. Alhamdu ari segalana puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamin anu mangeranan sakabeh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu dicaritakeun dina hiji pendapat atawa dicarioskeun tina hiji pendapat. Innal qabra iku yunadi kulla yaumin khamsa maratin. Saanyana pakuburan teh ngageroan dina sapoena teh saloba 5 kali. Yaqulu teras diucapkeun atawa dicaritakeun dicarioskeun. Anna baital wahdah. Ye sing areling bahwa kaula teh imah tempat anjeun sosoranganan. Mangka wayahna anjeun kudu neangan babaturan pikeun maturan anjeun di alam kubur. Naon babaturan urang di alam kubur? Faj'alaka mu'nisan qira'atal Qur'an. Nyaeta jalma anu samasa hirupna di alam dunya anu osok rajin maca Al-Qur'an. Anu sok daek ngaji anu ririungan jeung para alim ulama, tah etalah anu bakal engke maturan urang di jero kubur teh. Qur'an anu kurang dibaca etalah anu bakal maturan urang di alam kubur. Wallahu alam bissawab.